Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa ta'suna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah alladzi ja'ala al-'ilma arba'a sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man sa'a min ibadihi bil ba'siril hukmiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alladzi mala'a qalbahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khairan wafiran amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah alaina futuhal arifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Al-ayat. Qala al-Junayd al-Baghdadi inna lillahi 'ibadan aqalu falamma aqalu alimu falamma alimu amilu falamma amilu ahlasu fastad'ahum al-ikhlasu ila abwabil birri jami'ihi. Intaha.
Hadirin hadirat sadayana anu kalintang dicintaina, anu kalintang didoakeunana, anu kalintang dimuliakeunana, anu kalintang dihormatina sadayana teu diwincik hiji-hijina, khususna palura panitia Ainul Karam Al-Ustadz Rahman, Al-Ustadz Sufyan Hidayat, sadayana dina wengian ayeuna anu biasa ku urang diisi ku kajian atanapi ngahanca kitab Alhamdulillah dina wengian ayeuna urang eling diemut ngamule kana sasih kelahiranana junjunan alam Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah Al-mana dina wengian ayeuna alhamdulillah diiringi dibarengan urbana atanapi qasidah warna-warni kasayan, warna-warni persiapan, warna-warni kanikmat kabunga hatur nuhun lamun cek urang mah ka Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diiringi anu disae-sae suantena anu dirapih-rapih panaduhna sadaya ngariung di tempat anu pinuh ku barokah Allah di ieu majlis, di ieu masjid Darus Salam. Alhamdulillah warna-warni kasayan disayogikeun sagala aya congcot atanapi tumpeng, aya buah-buahan, aya snack, aya minuman, sadayana ieu teh nuju niatan miemut mieling kana hari kelahiran junjunan alam. Sadayana anu ku emutan, anu ku tanagi, anu ku pangabisa, anu ku harta, bahkan seueur ahli surga anu menunjang, anu ngaitkeun saparoh hartana pikeun ayeuna Maulid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadayana ngeling ka dinya-dinya kene, sadayana muterna ka dinya-dinya kene, pikeun Kanjeng Nabi ciri urang jalmi anu taat ka Allah jeung Rasulna sareng ka ulama-ulama Allah jalla jalaluhu wahdah. Anu sakumaha tadi parantos ka uninga ieu spesial wengi ayeuna khususna pikeun ayeuna blok Bangbayang sareng bungur beresna sareng sadayana anu sami hadir atanapi anu aya halangan hoyong hadir mah atanapi anu nuju merantau atanapi anu can tiasa angkat ka dieu sadayana anu ngeling ka urang, anu ngaib ka urang, sadayana sing disafaat dibela ku Allah sareng ku Rasulna sallallahu alaihi wasallam. Eta mah kumang rupi naon wae, tergantung naon sih urang teh ayeuna nu bakal meunang, bakal karaos, bakal ayeuna kasamper. Ieu anu janten catatan besar garis bawahi, ialah kenang-kenangan terindah kelak di alam kubur atanapi di akhirat. Ieu wengi ayeuna
kenang-kenangan terindah itu aya di kenang-kenangan. Teu aya di kenang-kenangan anu terindah sajabi daripada ieu atanapi sapalihna daripada wangian ieu kin kalaos ta eta kurang garis bawahi. Cobi lamun ku urang ayeuna di emutan dan itu dilenyepan aya maulid nabi, aya maulid majelis, aya rutinan wengi Jumat rangkep tilu. Nah iyalah anu ku urang bakal karai manfaat hikmahna berkah maslahatna ayeuna di alam dunia ku Gusti Allah digerawalkeun pikeun saha jalmi anu ngamumule hari kelahiran Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha tadi saur Imam Junaid, di antara jalmi-jalmi anu berakal, kan urang mah dipasian akal ku Gusti Allah. Dasane sapo? Jalmi anu berakal dasanes hewan. Anu ya. Yor Imam Junaid saknyana daripada jalmi-jalmi anu berakal ku Allah dipilih, ku Allah disortir di ayat mana anu berilmu. Di antara anu berilmu mana anu beramal karena ilmuna. Di antara anu beramal mana anu ikhlasna. Di antara ikhlas tidinya jadi penunjang, jadi motivasi pikeun ngalakonan jalan-jalan kahadean ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh di mana-mana ieu teh. Di mana-mana parahi ngayakeun maulid Nabi. Maulid apa maulud dia? Maulid apa maulud? Maulid. Terus aya pengertianna, terus aya ilmu anu maksud maulid cenah. Ya. Berarti maulid apa maulud dia teh? Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh di mana-mana ngayakeun dina sasi ieu teh di mana-mana. Di mana-mana sehingga daripada ayeuna sapalih keterangan Pak Usman aya hiji komplek anu mana komplek ieu teh anu nya atanapi perumahan ieu teh atanapi kampung blok ieu teh aya jalmi Islam anu mieling kana hari kelahiran daripada kaping 12 Rabiul Awal unggal tahunna ngayakeun gitu. Nah, daripada ieu jalmi Islam teh dipersiapkeun pami ayeuna can dicet jukutna dibersihan, diepel, kacana dielapan, dihias ku pernak-pernik kan itu nya. Pikeun ayeuna ngagungkeun ngamuliakeun hari kelahiran Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aipek itu katingalieun ku jalmi Yahudi tatanggina. Katingalieun ku jalmi Yahudi tatanggina. Saur istrina kanu janten pamegetna, "Mas, kurang Jawa benernya." Itu tetangga ngayakeun naon sih di tengah-tengah teh, di telak-telak teh, tiap Rabiul Awal kaping 12 selalu aya ngayakeun acara. Kan itu nya. Cek suamina eta teh keyakinan anjeunna agama Islam nuju mieling miemut ngamumule kana junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antaran belah gancang carita bade ngayakeun maulid ka tetangga Yahudi. Ini di antaran boh tuangeun boh leuteuna barang di antaran ditampi kan itu nya. Barang ditampi wengina ku gancang carita ieu jalmi anu Yahudi lain agama Islam. Jalmi Yahudi sarek lah. Sarek. Dina nalika sarekna ieu suami istri kan itu nya. Istrina mimpi ningali sagrombolan jalmi anu dipimpin, anu dikomando kan itu nya.
ku jalmi anu kasep paling kasepna, di antara anu ganteng paling gantengna, badan dedegna mejehna sampurna, bercahaya wajah sareng sadaya badana, dikawal ku ayeuna rencang-rencangna anu ngiring kana ayeuna komando atanapi dipimpin ku eta jalmi dina sarekna. Jalmi Yahudi mimpi kitu. Ku gancang carita dina sare. Nah, dina sarena eta istri Yahudi naros kasapalih rombongan eta. Mas, kumaha teh? Eta teh saha? Anu dieu. Eta teh saha? Gantengna anu ganteng luar biasa, bercahaya, kasepna, mejehna, dedegna can pernah ningali saprak ayeuna nyuhun sirah kan ieu. Can pernah ningali ganteng-ganteng teh. Saw eta jalmi nu katarosan itu teh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ieu nya. Bade ka marana ieu teh? Ieu teh bade nyamper ka bumi jalmi anu. Eta teh anu tadi katinggal keur mempersiapkeun pikeun acara Maulid. Barang tos kitu ku gancang carita hudang we. Hudang kan ieu nya. Sakumaha tadi ditaros ka hiji jalmi ka hiji rombongan itu teh Rasulullah. Saur eta jalmi Yahudi tiasa henteu abdi mendakan ka eta Rasulullah. Saur eta sahabat mangga tiasa. Barang tos ayeuna kitu gancang carita nyamperlah ka Rasulullah dina mimpi, kan eta nya. Dina mimpi jalmi Yahudi anu istri nyarios, "Ya Muhammad." Kan eta nya. Bahasana ya Muhammad. Gusti Rasul diwar labbaik. Labbaik ieu bahasa dina bahasa Arab anu sangat-sangatlah sopan. Lamun di urang mah kula aya pikeun saeunaon ibu. Itu loncek urang lameureunnya. Nu sangat halus, nu sangat kalem. Bahasana labbaik. Ai tadi orang Yahudi nyocok ngaran he Muhammad. Adalah loncek urang cek bahasa Sunda nyocok ngaran. Aiku urang mah disebutna Rasulullah, Nabiullah, Habibullah, kan gitu nya. Lamun dina hentena Sayyidina Muhammad, kan gitu nya. Tara nyocok ngaran teh. Ai orang Yahudi nyocok ngaran he Muhammad. Gusti Rasul diwales baik kula aya pikeun saeunaon ibu punten. Saur eta ibu-ibu orang Yahudi teh, "Ya Muhammad, abdi teh jalmi Yahudi, kunaon lemes amat bahasa panjenengan?" Kan ieu nya. Kunaon lemes amat bahasa panjenengan? Kan ieu nya. Karena abdi hafal anjeun bakal lebet kana agama kami didinya ku Gusti Rasul ka eta istri Yahudi disyahadatan payunan Gusti Rasul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah janten Islam dina kaayaan mimpi. Hudang bae tina sarekna. Artinya, hudang tina sarekna. Tina hudang sare isuk-isuk meureunnya, da teu salat teh, teu salat subuh meureunnya. Ningali salakina tos balanja sagala rupa, kan itu nya. Nu daging sapina, lauk caina, kentang, kan itu nya. Floridina, terus Golda, kan itu nya. Cai asmi, beasna, sadaya ditek-tek. Nah, ditaros Kang ieu teh kunaon? Aya naon ieu teh enjing-enjing sinarieun, sinan tenan, tumben-tumben. Ieu teh balanja pikeun Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Geuning akang nyaho, geuning babana apal, kan nya urang erek balanja pikeun ngayakeun Maulid. Nah, dina memeh eta teh kan nya saentos anjeun bersahadat ka Nabi, urang ge miluan. Janten daripada antara suami istri ieu sami-sami lebet Islam dina jero mimpi enjingna ngayakeun acara Maulid, diundang tatanggina, diasakan, diolah, diatur sadayana, dipersiapkeun. Cara berkatna, hidangan, leuteuna, kopieuna upamana teh jam sagalana pikeun Maulid Nabi. Eta teh jalmi anu tara nyembah ka Gusti Allah.
Ngan wong tos mimpin jeung Kanjeng Nabi di syahadatan didinya sedemikian rupa pikeun ngamulai Nabi dipernak-pernik ngangge balon sagala pokoknya mewah pikeun ngamuliakeun hari kelahiran Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diundang tetanggina, bahkan sapalih ayeuna masyayikh tetapi guru mah di benda kerap sapalihna ketika pada maulid aya anu 50 juta, aya anu 100, aya anu 70 juta, aya anu 200, aya anu 300 juta. Bahkan sakali turun buah-buahan abdi monggo buah-buahan pikeun acara maulid wangian 12 teh 2 truk buah-buahan abungkul. Aya anu 1 miliar berkatna, aya anu ku mesin cuci, aya anu ku lumari, aya anu gentong sakieu, gentong beuki alit, gentong sakieu. Ieu gentong sakieu teh tah pikeun barudak saageun kieu gentong. Pikeun kieu mah saageun kieu. Naon meusina warna-warni, rupa-rupa pameusina. Bakakakna misadus orson minyak 1 kilo, gula 1 kilo terus diisi. Luhurna ditumpangan sarung BHS. Nah itu bener, itu aya itu aya. Luhurna teh ditumpangan sarung BHS. Sabaraha sarung BHS di murah-murah ge 450.000. Eta teh ngondangan 3.000 jalmi. Sabaraha miliar eta, 100 juta. Aya keneh ayeuna ge. Nah, nu ayeuna mah kabar teh bade ngondang 3.500 BHS na sakumaha, berkat sakumaha. Eta teh ti mana? Sumbangan atau napi proposal nu pribadi. Soalna teu aya anu bisa nandingan kana keagungan, kana kemuliaan junjunan alam Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dina tiap tahun ka tahun ceng-celenganna drum 2. Leusina duit unggul eta teh. Sakali ngasupan 15 juta, 20 juta. Jamina mah murah keneh. Di bawah umur 40, di atas umur 35. Innalillahi ya Allah, sedemikian rupakah pikeun ngamuliakeun kelahiran Nabi batur mah sakumaha tadi anu ku mesin cuci berkat teh pokona sagala nu ku kawali ku langseng ku buleng wadah pot anu gede atau lemari sorok itu aya di Cirebon masyaallah sapalihna eta teh karena saking keyakinanana ka Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakumaha tadi karena urang mah aya akal. Daripada akal ku Allah dipilih. Mana anu akalna paling sehat? Ketika us berakal gaduh ilmu, ketika gaduh ilmu beramal, ketika gaduh amal manehna bakal ikhlas jeung ngajalankeun naon rupi syariat anu diajarkeun ti dituna ti Gusti Allah malaikat Jibril nepi ka Kanjeng Nabi Allah Muhammad janten wahyu ka dieu ka sadaya ajengan pesantren kiai ustad eta pewaris para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipilih di antara jalmi anu ikhlas, dipilih mana anu paling siddiqin, anu paling soleh nu mana? Di antara anu soleh dipilih di ku Gusti Allah, disortir sakumaha nuntos mah diayak. Mana yeuh nu hebat ibadahna jadi wali. Di antara wali kakasih Allah ku Gusti Allah dipilih deui, disortir deui, diayak deui. Anu paling soleh jadilah kutub atau pusat. Di antara anu kutub dipilih deui. Lamun aya keneh mah lamun teu dipungkes ku nabi mah jadi nabi. Di antara nabi anu 124.000 ku Gusti Allah dipilih diayak mana anu paling solehna, anu paling subjektina, anu paling jujur, paling adil, paling taat karena ibadahna dipilih jadi 313. Di antara 313 ku Gusti Allah diayak deui, dipilih deui janten 25 rasul
nabi anu wajib ku urang diketahui. Daripada 25 nabi Allah nandaskeun dina Al-Qur'an eta urang wajib hafalna atanapi dihafalkeuna. Di antara 25 nabi atanapi rasul ku Gusti Allah di ayat jadilah 5 nu disebut ulul azmi. Daripada ulul azmi Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada ulul azmi ieu anu tingkat kesabaranna maksimal paling sabar Nabi Allah Nuh, dakwahna 1000 tahun sabaraha meunang umat ukur 80 atau Nabi 40 jodoh selama 1000 tahun eta teh dulur. Sabarna ka Gusti Allah tuh hebat maksimal. Nah, itu ulul azmi di antarana dipilih, diayak, disortir ku Gusti Allah, dijadikan hiji Nabiul Mustafal Mukhtar Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ialah pusat daripada wengi ayeuna anu ku urang nuju diperingati hari kelahiranana. Ialah junjunan, ialah pemimpin. Ialah junjunan. Apal junjunan naon? Pan junjunan teh bahasa Sunda. Naon junjunan? Apal gerak, apal jabrug, anu paranti ngalauk teneng di wer, naon ngaranna? Gerak, apal gerak, apal henteu? Eta di luhurna aya nu ngajendol buleut henteu? Aya henteu? Tah eta ngaranna junjunan nu kitu. Bener henteu? Nuju di Ciamis ieu mah. Karena di Ciamis nu macul kan itunya nu ngoret, nu ngarambet, nyiram nuju di Ciamis tuh pengalaman di Ciamis ka sawah, ka balong, ka leubeung, bongkokan sulu, nu pun guru tuh. Nah, pun putra mesti di Ciamis keur ngadamel eta. Benernya, lamun urang naros ka jalmi anu ngadamel gerak, naon anu dipiheulakeun, nu diayakeun teh naon heula. Nah, ieu junjungan jejentol di luhurna teh. Ya, jejentol. Nah, eta ngaranna junjunan. Ari ieu mah Kanjeng Nabi kan tadi catat besar, garis bawahi catatan besar. Junjunan mah cek bahasa Sunda. Ari ieu Kanjeng Nabi titel labelna junjunan alam. Nembe dina heurap eta tos jadi jentol kan itu nya. Nembe dirambaikeun ka handap terus sampai kuku-kukuanana terus nya. Dipakailah ngajabrug atanapi ngaheurap. Naon anu digunyang ganjing. Nu digunjang ganjingna tuh, nu di goyang-goyangna. Pan eta junjunana. Hah? Pernah ngalamin gitu? Entar, aduh, kumaha nya? Sedangkan abdi pernah. Ngalabelut apa? Ngalabelut. Ayat lagi nih. Abdi ngalabelut di Ciamis, mancing, ngaheurap atanapi ngajabrug. Nah, itulah gambaran ketika orang ngayakeun maulid junjungan hadir. Di dia ngayakeun, di ditu ngayakeun, di setiap penjuru dunia ngayakeun junjunan anu dikunyang anjing. Pikeun naon eta teh? Pikeun ngabela kanu jadi umatna. Nah, urang lah termasuk jalmi daripada anu berakal sekian ribu, sekian juta, sekian miliar jalmi, sapalihna ya paling aya 50 orang atau 40 orang. Nah, ieu urang pilihan Allah di antara jalmi-jalmi anu berakal tuh. Gusti Allah dipilih mana akal anu sehatna, anu paling sehat nu mana. Benernya dipilih ngariunglah sebagian anak di ieu musala Darussalam. Di antara riungan ieu Gusti Allah disortir, diayak, dipilih mana anu paling solehna, anu paling beramalna, paling berilmuna, paling ikhlasna dipilih. Lain peda abdi paling ikhlasna peda diuk dina kursi lain. Abdi ge nuju sami-sami diajar ngan kuring mah keur cuaca kieu teh teu kuat nangtung ngeleper. Henteu grogi henteu. Abdi ti awit 2012 diajar kieu teh ku Pun Rama.
Kamu itu mah intansi wungkul, jalma pemerintah wungkul, nu camatna, nu bupatina, nu sersana, nu polina, wungkul. Nah eta didinya abdi pertama grogi, kesang badan, kesang lembut. Ada mencari akhirnya di Majalengka di Kostrad Majalengka, anu jumlahna aya 700 prajurit ngajar didinya, ada maka seragam rapi, geus kitu ngajar barudakna ningkahna minta ampun. Karena teh naekan kana meja muhareureuy dulu lompatan ek dicaram abdi bisi dibedil bapakna. Gitu nya. Bedil. Nah, daripada tidinya sakumaha tadi itu mah hanya untuk mencairkan suasana. Untuk mencairkan suasana. Akhirnya. Daripada tidinya manfaat, keberkahan, kemaslahatan naon anu ku urang bakal dibeunangkeun, dikengingkeun setelah ayeuna acara Maulid Nabi ieu. Naon? Gaduh kesan tersendiri. Anu bade urusana naon tah A B C D nepi ka Z, sholawat ka Kanjeng Nabi. Hayang duit sholawat ka Kanjeng Nabi. Hayang sehat sholawat ka Kanjeng Nabi. Soalna ieu junjunan. Poncokna kana pipuheurna tuh. Nu digunjang anjing teh eta. Namina ayeuna di alam dunia aya jalmi anu pusing, aya jalmi anu butuh, anu keder, anu kerek, anu bakir, sagala rupi aya. Ngan pertarosanana saha anu wani nyebut Kanjeng Nabi fakir. Saha anu wani nyebut? Teu aya jalmi anu wani nyebut Kanjeng Nabi itu fakir. Sebagian keterangan nalika jalmi ngaitikadkeun Nabi eta fakir murtad, keluar daripada Islam. Pan musola Nabi teh ukur sabaraha meter kan itunya 4 meter tapi 3 meter eta teh. Lamun kahujanan lantaina ge pantu taneuh. Meureun Nabi teh teu boga na kitu mah eta anu otomatis urang keluar tuh daripada agama Islam. Nah iya junjungan ila Kanjeng Nabi anu kurang kedah wajib kudu dimulai hari kelahiran anak. Nah sih geuning teu memperingati hari jadi rasulna teu kudu eta mah tos otomatis entos kana puherna tuh entos kana sumberna nepak cai malar ceret nepak cai malar tos otomatis tos ngeling kadinya. Nah, sing teu memperingati rasulna atau nabi kalah kelahiran anak diperingati. Soalna saur nabi sakumanuntos laulaka lamma khalaqtul aflaq. Lamun kami teu nyeun anjeun Muhammad, lamun kami teu nyeun anjeun, kami moal ngadamel langit 7 lapis, 7 tingkatan, bumi 7 lapis, jeung saeusina katut surga jeung nerakana. Agama Islam, iman Islam jeung ihsana moal aya lamun teu dilahirkeunna Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieulah junjungan, hadir teu mana ikhlaskeun najan ayeuna tiris, najan ayeuna pegel, najan kopi geus abis, cenah kopi teh. Hadirkeun urang pikeun Kanjeng Nabi. Dan ieu sing emut lamun teu percanten ieu bakal jadi kenangan terindah engke di alam kubur teh ieu sapalihna. Lamun teu percanten mending urang cekek heula. Lamun teu percaya mending cekek heula. Dah pira puting sih jadi kenangan terindah engke di alam kubur, mending dicekek apa mending percaya? Percaya. Daripada kukuring dicekek ambeh gerambaon kena percaya geuning sakali Maulid Nabi ge sakantenan milad majelis wengi Jumat anu jadi terindah, jadi anu nyaangan, anu ngarencangan, anu maladen, genah gamblang tumanina, gamblang cang, genah tumanina di jero kuburna, irahan keteh engke. Lamun urang entos maot. Sakumaha tidinya itu simpel atana bisa eutik daripada bahasana hiji abdi bade masihan oleh-oleh
anu mana ieu nyandak meunang tina kitab atanapi keterangan sing saha jalmi anu hoyong dijaga nepi ka sore, di sore nepi ka enjing deui, di enjing nepi ka sore terus sing saha jalmi hoyong dijagi, hoyong diraksa ku Gusti Allah. Lamun ayeuna mah bahasa kasarna anti bacok, adanya anti ditubles, anti ditembak, adanya dina eta keterangan itu bahasa, itu pemanis. Naos laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Rasubuh utamina sareng sore syukur unggal salat naos eta lamun emang pada dijaga. Atuh urang pikeun harta kumaha engke durasina sekian ratus, urang pikeun leungit panyakit kumaha dosisna sekian ratus, urang pikeun aya tiasa mimpi jeung Rasulullah kumaha dosisna sekian. Itu beda-beda ke. Nu penting mah ayeuna jag-jag waringkas sehat wal afiat pikeun taat ka Gusti Allah maos laqad ja'akum sabada salat 5 waktu utamina subuh sareng maghrib kata Nabi memeh maghrib kata Nabi tos asar. Syukur unggal waktu ambeh aya penjagian di Gusti Allah, kesehatan, kemanfaatan, pokona sagala moal ditek-tek, moal diporestel hiji-hijina. Nu penting mah itu kesehatan pikeun taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta oleh-olehna maos laqad ja'akum ila akhirih insyaallah. Bari dicepeng non ngaran naon tarang ujung supaya kesehatan badan dohir jeung batin. Urang bade angkat ke Jakarta laqad ja'akum, bade angkat ke Solo laqad ja'akum kan ini ya. Nah, santos itu digandeng ku sholawat sakali mah kata Nabi 3 kali. Soalna Nabi Allah Adam bade nikah ka Sayyidatina Hawa, maharna mas kawina sholawat 3 kali. Artinya kan Sayyidatina Hawa didamal tina rusuk dina tulang rusuk kirina Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam pulang-pulang daya rencang merenya unjukkanlah ka Gusti Allah didamelkeunlah gancang carita Sayyidatina Hawa anu sangat cantik jelita anu istimewa geulis bidadari ge eleh ku geulisna Sayyidatina Hawa ngaran jiwa lalaki artinya bade dicabak cek Gusti Allah Adam ulah wae nyabak can halal artinya Gusti atuh kumaha supaya halal anjeun nikah kunaon nikahna amin kunaon nikahna mas kawina usholawat ka Kanjeng Nabi saha si Kanjeng Nabi teh Kanjeng Nabi Muhammad teh saha sedangkan di pintu surga di gedung surga di kamar-kamar anu aya di surga dina tarang-tarang para nabi kan teh anu samemeh Kanjeng Nabi tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antara leher bidadari sawarga tertulis la ilaha illallah. Dina bangunan anu mulia tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saha eta teh anjeun lamun hayang nikah ka Sayyidatina Hawa mah mas kawina sholawat 3 kali. Daripada eta ketika urang tos salat maos laqad ja'akum ila akhirih nembe Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad artinya tapi wa ala ali sayyidina Muhammad pikeun kesehatan anu lebih jerona anu lebih maksimalna anu lebih detailna kin insyaallah didinya anu pikeun ieu pikeun anu sakala terus tek-tek insyaallah ngan dosisna oge resikona pegel macana aya anu 70.000 kali maca laqad ja'akum bigeunam pikeun ieu din insyaallah. Daripada eta dulur hapunten panginten eta anu tiasa didugikeun mudah-mudahan ieu carios seueur manfaat seueur maslahat
seueur keberkahan pikeun bakal urang ibadah ka Gusti Allah sareng ka Kanjeng Nabi sareng ka pewaris kawan Nabi insyaallah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing janten seueur hikmahna dina cariosan anu singkat ieu anu simpel ieu nu paling penting mah tadi oleh-olehna tiap sabda salat bade salat sunnah salat duha salat tahajud maos laqad ja'akum sakalimah itu nu paling penting jeung anu sangat paling istimewana ialah sasi di antara sasi anu paling mulia karena dilahirkeunna Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun Kanjeng Nabi teu dilahirkeun 7 tingkat langit 7 lapis bumi jeung kabeh sabesina surga sareng nerakana jin jalma jeung malaikat sadayana moal aya lamun Kanjeng Nabi teu dilahirkeun. Maka tidinya ieu hak urang ketika urang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah nya kudu ngayakeun maulid Nabi sadaya dikerahkeun pikeun Kanjeng Nabi sadaya dikorbankeun pikeun Kanjeng Nabi insyaallah lamun can kapujeun ayeuna mudah-mudahan sadayana tahun enjing tiasa ngayakeun maulid Nabi di tiap bumina dilancarkan rezekina, ditambah keberkahanana, dihapus sadaya kesalahanana, diangkat derajatna, sareng diluhurkeun derajat muga Allah Subhanahu wa taala, dipikeun sadaya kabingung diganti ku kabunahan. Rezekina sing manfaat, barokah, maslahat pikeun ibadah, pikeun bakal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hampura ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.